A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal batil kiram. Wa ila hadrati khususan Nabiullahi alaihi salam balian bil makan wa ila hadrati khususan Sultan Aulia Syahamu Qadir Zailani qaddasallahu sirah. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanah Arab Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadirat Syekh Hasim Al-Asy'ari wa ila ruhi khususan Kiai Haji Ahmad Fakih radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum muslim wa qurahim bil barakati umul quran al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari yaji pasal tapangsa pasal saiji. Furudul wudu'i ari pirang-pirang farduna wudu sitatun etaya genep. Al-awalu ari kahijina nyatun etan nyat asani ari kadua nagosul wajhi eta ngumbah banget asani suari katina gosul yadeni eta ngumbah leungeun dua ma'al mirfaqaini sarta sikuna dua nana arabi ari kaopat masus eta ngusap hiji perkara minarosi anu tetep tina sirah. Al-homisu ari kalima na goslu rizlaini eta ngumbah suku dua ma'al ka'baini sarta memuncangan dua nana. Asadisu ari kagenepna atartibu eta tartib. Sapasal beres sabulan moalnya sapasal moal jigana teh teleponin jeung seueurna. Kamari kipusanip beres roes nyarioskeun perkawis syaratna sesuci ku batu. Nu mana kamari syaratna sesuci ku batu eta aya 8 diantawisna kahiji nyaeta kudu aya batu 3 atawa batu juru 3. Nu kadua kudu bersih teu tempatna najis, nu katilu ulah kaburu garing najisna. Kaopat ulah pindah itu najis, nu kalima ulah kakenaan kana itu najis ku najis sejen. Nu kagenep ulah ngaliwat itu najis kana duburna si jalma takana pasopahna si jalma. Nu katujuh ulah kakenaan kana itu najis naon maun ku cai. Jeung kadalapan batuna kudu anu suci. Terus saterusna kipusanip ngatat dina kitabna atas kitab Syafinatun Najah nyata sabadana pasal syarat sesuci ku batu ana nyarioskeun pasal farduna wudu gitu. Nyata fardu wudu merupakeun susuci hadas leutik. Aya susuci tina hadas teh eta kabagi dua, aya susuci hadas leutik jeung hadas gede, hadas ageng. Ari hadas leutik mah nyata wudu nu ngawajibkeun kana wudu, ari hadas ageng mah nu ngawajibkeun kana adus susuci. Nah, anu ngawajibkeun eta fardu wudu. Fardu wudu eta aya 6. Lamun dina Al-Qur'an mah 4. Al-Qur'an surat Al-Maidah. Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Eta hiji banget. Wa aydiyakum ila marafiqi. Eta dua ngumbah jeung sikuna. Eta
wamsahu biruusikum jeung katilu usap sirah warjulakum ilal ka'bain yang kaopat ngumbah suku tersebut memuncangan serta memuncangan anak ada kaopat nah kaopat untuk genepan anu dua niat jeung tartib eta tina hadis. Jadi anu ditulis atau anu opat eta merupakan tempat-tempat dosa eta tempat dosa. Nu kaiji kan ngumbah beungeut nya, ngumbah beungeut dina Al-Qur'an surat Al-Maidah. Opat ada tempat beungeut, leungeun, sirah, suku. Beda. Ayeuna ngumbah beungeut. Beda. Aya ngumbah leungeun beda, ngusap sirah beda. Kalimat ngumbah jeung kalimat ngusap itu beda. Teu sami. Eta mah wuduna marek wudu sunat keurang migawe pasunatan sapertikeun urang rek dahar wudu heula sunat rek jarah wudu heula sunat itu urang geus ngabiasakeun disebut daunna wudu mah tetep genep atawa wuduna komo kewajiban mah rek ngalaksanakeun kewajiban seperti rek salat, rek nyabak Quran, rek maca Quran mah teu nyabak, teu sunat. Lamun rek nyabak wajib wudu heula. Rek tawaf kan kitu nya. Yen aya bagian-bagian anu ngawajibkeun wudu heula teh naon wae gitu. Wah. Quran wudu. Ai maca unggul mah sunat teu antal kan ai maca. Ku batur dipangmukakeun mah. Fardu wudu teh ya kan? Urudul yari pirang-pirang paruna wudu sitatun etayat al awalu ari kaijina aniatu etani sakumaha dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya tengah nagara ceria innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amrin manawa nah itu pastina ari sampurna pagawean biniati kalawan make niat wa innamal likulli amrin manawa jeung pastina eta tetep kana sakur jalma gitu. Sakur jalma harinya terus barang itu eta niat heula kumaha niatna niatna hade meureun menang pah kahadean ayat ada ngopi ya ngomongnya saya tak no ngomongnya teh susu jahe wedang jahe jadi nomor kayak niat tuh wudu. Kumaha cenah lamun niat ngaleungitkeun hadas leutik. Ente niat wudu seperti mana nganiatan hadas leutikna? Nawaitu rob al hadasil asgori bati fardhu lillahi ta. Ya. Teu make wudu. Ujug-ujug niat ngaleungitkeun hadas leutik. Liropil hadasil asgori ngalengitkeun hadas leutik. Nah menang itu atau make wudu nawaitu wudu aliropil hadas mana kumaha lamun niat wudu pikeun salat hungkul nawaitu wudu ali salati fardhu lillahi ta'ala niat abdi wudu karena rek salat
menang. Sok. Kumaha lamun niat wuduna karena megawe pasunatan seperti kan rek maca Quran atau rek jarah. Khusus niat wudu teh ya mah karena rek jarah nawaitu wudu ali jaratul qabri. Niat abdi wudu karena rek jarah kubur. Menang. Ngan ulah dipakai salat eta wudu. Lantaran eta khusus megawe pasunatan. Sedangkan ari wudu rek salat mah itu wajib. Lamun megawe karena nu wajib bisa dipakai kanu sunat. Ngan lamun nu megawe wudu karena sunat teu bisa dipakai ke nu wajib. Seperti ana rek maca Quran. Ayeuna urang rek maca Quran. Maca Quran maca wungkul mah sunat ya. Atawa erek naon nu sunat teh seueurnya pasunatan wudu teh nya. Merek jarah terek maca Quran. Nawaitu wudu li qiraatil Qur'an niat abdi wudu karena rek maca Quran. Menang keur maca Quran hungkul we eta. Gitu. Modal tadi rek jarah keur jarah we hungkul ketika urang rek salat wayana kudu wudu di. Kapan can batal cenah eta? Eta sok sanajan can batal maka wajib wudu deh. Kusabab wudu nu tadina karena erek migawe anu sunat. Sunat kudu heula. Eta. Kumaha lamun migawe pagawean anu wajib sapertikeun erek salat. Nah wudu rek salat bisa dipakai maca Quran eta wudu. Atau bisa ente dipakai jarah eta wudu na. Lamun orang nganiatan wudu karena rek salat. Nawaitu wudu'a li rafil hadasil asgori li istibahati. Atau nawaitu wudu'a li sholati. Gitu. Niat abdi wudu karena rek migawe salat menang. Kumaha lamun eta wudu teh dipakai maca Quran menang. Kusabab migawe salat mah wajib wudu heula, maca Quran mah sunat. Ngan lamun karena migawe pasunatan teu meunang dipakai kanu wajib. Kumaha lamun niat wuduna ngaleungikeun hadas sungkuh? Bisa dipakai kanu sajana? Bisa. Bisa dipakai kanu wajib, bisa dipakai kanu sunat. Nawaitu li rafil hadasil asgori li istibahati. Itu fardhu lillahi ta'ala. Niat abdi ngaleungitkeun hadas leutik. Itu fardhu karena bisa dipakai wudu, dipakai salat. Bisa dipakai zarah, bisa dipakai maca Quran, bisa dipakai. Sebab eta migawe pagawean anu wajib. Karena pagawean anu wajib, pagawean anu sunat oge kabawa jadi bisa. Ngan lamun migawe na pagawean anu sunat teu bisa dipakai kanu wajib. Jadi orang niatnya kudu benar-benar niatnya dina hate. Niat ya dina pasal masalah niat kayaknya rada jero nama. Sebab niatnya lain keretegna hate niatnya. Beda kereteg hate jeung niat. Qasdu niat. Ngamaksud ari keretegan hate seperti nawaitu wudu ari rafil hadasi al-asghar lisbat. Tah eta mah lain niat. Ngucapkeun niat ku bibi ku hate. Itu beda. Qasdu niat ngamaksud gitu. Kayak lah. Kayaknya
Res nu kadua fardu wudu teh ngumbah beungeut. Ngumbah beungeut salagana beungeut, mana anu disebut beungeut teh wawa mabayana mana beti sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha liyahyaihi wa mabayana udunaihi pamin su'urahu kal haji baini. Gitu kan? Wal ahdab wa syaribaini wal idharaini fayajibu ghuslu zahiri hadhihi syu'uri wal batiniha ma'al basyarati allati tahtaha wa in kasufat li annaha minal waji labatinil kasyifi kharij anhu. Tengahna teh anu disebutkeun beungeut saur Syekh Nawawi Al-Bantani aya tengahna teh wa huwa ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa huwa jeung ari anu disebutkeun beungeut ma eta perkara beungeut baina manabiti baina di antara manabiti anu aya di antara pirang-pirang tempatna sya'ri ra'sihi jadi na buuk na itu jalma gitu. Di antara tadi dia tah mimitin teh ya beungeut tadi dia tah. Kitanya teh kudu kakumaha tah bulu-bulu ya tah. Wa tahta muntaha lihyaihi jeung hanapeun nya. Hanapeun patepungna dua cangkem, dua careham. Tah ya careham. Tet ka dia disebut gado patepungna teh. Kenapa teu main aya nih gitu. Sebut gado. Nah eta beungeut ieu kudu kakumah ya teh. Kudu kakumah ya teh. Ya ieu careham ya tulang ieu kudu kakumah. Patepungna dua careham wa tahta muntaha lihyaihi. Jeung handapeun patepungna tungtung dua careham tungtung tulang ieu patepung hanapeun ieu tah. Ieu kudu kakumah ya teh. Mata kudu hati-hati abdas teh wajib sifatna. Lamun teh kakumah teh sah wuduna. Wa muntaha wa tahta muntaha lihyaihi. Terus wa ma baina udunaihi wa ma jeung perkara baina anu aya udunaihi antara dua ceulik gitu. Dia tah papendil ieu gigirna wa ma baina udunaihi jeung perkara anu aya dua ceulik ieu tah ya kudu kakumah ya tah. Ti luhurna samat buk jadi, ti handapna sama tungtung gado, ti gigirna samat pentil ceuli tah ieu. Eta beungeut. Tadi. Mata lamun awewe ieu na aya ka dieu dikadiekeun ditilepkeun kade. Bisi cabang ari cabang maka sebutan kota beungeut. Sok ditilepkeun ka dieu tapi teu kakumah. Geus sah wuduna. Kumaha cenah lamun ieu mah da buluhna ge maneka jabrik dina beungeut teh. Nyapan beda ning jelema teh nya aya nu buluhan henteu. Ieu mah buluhna teh gondrong. Jabrik guluna teh aya buluhan. No jangotna boh godegna boh cabangna pan teh dia buuk turun ka handap. Antara ceuli anu dia dihareupeun ceuli ieu disebut cabang. Turun ka handap saeutik bijil dina naon dina caream disebut godeg. Nah hiji godeg jeung godeg ka dia disebut jangot gitu. Arapal dengaran? Gitu. Aya na kitab teh. Kumaha cenah ari bulu-bulu na eta? Paminhu mangka eta satangana tina beungeut su'urahu ari buluna beungeut. Ya buluna kasebut beungeut berarti kudu kakumaha buluna ge. Kal haji baini sapertikeun buluna dua halis. Iya. Halis. Do apal halis.
Wal ahzabi jeung bulu-bulu panon. Tah bulu panon kudu kakumaha. Wa syaribaini jeung bulu-bulu dua kumis. Mana dua kumis teh? Dua. Bibir luhut yang bibir handap ya. Ada bibir handap awewe. Yang lain dia tah. Ya kumis bibir handap ya saeutik, nu luhur ieu, nu handap ieu tanya. Wa syaribaini jeung buluna dua kumis. Wal idharaini jeung bulu-bulu dua dahi ya tah godeg. Dua kiri kanan. Payajibu mangka wajib naon goslu dohirihi ngumbah dohirna itu pirang-pirang bulu. Syu'urihi bulu-bulu anu tadi itu wajib. Wa batiniha jeung jerona itu bulu wajib. Ma'al basyarati sarta kulitna. Kudu kakumah kudu nyerep berarti. Itu. Alati tahta alat karya anu tahta handapeunna eta bulu kulit maksudna dianya kudu nyerep kana kulit. Kumaha cenah daya mah kulitna ge kae kulitna, buluna ge kana. Buluna teh wa in kasupa jeung sok sanajan kandal eta bulu. Tetep kudu kumbah. Li anaha karna sanyanyana bulu minal waji eta satengahna buat buluna kudu kakumbah. Labatin il kasih fil khariji anhu teu wajib ngumbah jerona eta jerona eta bulunya bulu-bulu di jerona manu kandal mah khariji anu kaluar tina beungeut. Kumaha ukuran kandal? Saur Syekh Jainuddin Abdul Aziz na kitab Fathul Muin bulu anu kandal teh nyaeta lamun pahareup-hareup kieu urang ngobrol tah ieu jelema godegna teh panjang. Janggotna panjang, kanal gitu. Ipis jeung kanalna eta bulu nu tadi caritakeun tadi lamun hareup-hareup ge ngobrol katempo kulitna berarti eta mah ipis. Lamun teu katempo kulitna berarti kan kandal. Gitu ya patokan kanal ipis nama. Gitu. Jadi wajib tak kakumbah buluna. Keur nu kandal mah teh kudu nyarep ka jero. Keur nu kandal mah Sabab labat denil kasipil khariji anhu. Saur Syekh Nawawi anu kandal mah teu wajib ngumbah jerona kasipil khariji anhu bulu-bulu beungeut anu kandal eta kaluar tina disebut beungeut cenah eta. Nu kandal mah. Gitu. Jadi anu kandal mah cirina kandal lamun pahareup-hareup urang ngobrol jeung manehna nu aya janggotan aya godegan heug katempo kulitna berarti eta janggot eta bulu ipis lamun katempo kulitna lamun teu katempo kanal nah gitu. Maka lamun ipis wayahna kudu nyerep si cai wudu kana kulitna teh lamun kandal mah teu nanaon teu nyerep oge gitu. Mun kandal lamun ipis mah kudu nyerap cai wudu teh gitu. Urang mah eueuhan komo nu eueuhan mah teu kudu kana kulitna ane mesti aya hahalang gitu. Sabab anggota beungeut lamun teu kakumbah teu sah wuduna gitu. Tak kudu apik wudu teh kan. Tadina perkawis bulu beungeut mah kumaha ngumbahna enak ngumbahna gitu. Gitu. Kan enak urang kadang-kadang nya keur diajar ti budak wudu teh. Nawa itu bari nanean cai teh kan geus bacaan tah. Padahal can niat teh. Babacaan eta teh teu kasubkeun niat. Nawa itu wudu ali rabbil hadasil asghar li istibati sholati fardu lillahi taala. Niat abdi wudu gitu kan. Terus lep kadia tah cai teh kadia lah gitu. Nah jadi gosok kieu we hayo gitu
depan teka kumah ya makanya kadi lep di kadiekeun tak kakumah gigirna lep kadona tepung geus tadi simpel aya mah banget sakumaha gitu 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 cing praktekeun gerak kitu teh mah kudu bener ya alian cai hanya teu nanian cai sekali ya heeh ya usah tah kitu keun tah tapi ikut bisi-bisi ka kumaha sok geura jadi ani lamun kieu hungkul tah ieu bisi ka kumaha usap kieu bisi ka kumaha gitu gitu ini najan di kieu-kieu gitu gitu aya ka dieu teh ka kumaha mah teu sah gitu yen masalah niat begitu itu kecap nona lapan niat nawa itu jeung cai nepina ka dieu gitu kudu pas kumaha lamun niat di dieu wayahna kudu niat deui yen aya bagianana tah pasal ya diterangkeun ayeuna waktu bisa 2 jam deui teh kanyahoan sakabolosokan ari ngaos teh bakat ku resep gitu kan tinggal daek ngarengeunana we ris erek neka subuh ge hayu asa daek enak geunana Indah baheula ngajina wayah kieu atuh jam 8 ngamimidan kok jam 3 ngaji teh baheula teh. Teh urang sarare ya. Aja teh penting. Ya eta banget ya tanya. Tak ngumah banget ya tah. Dak dina Al-Qur'an pagsilu wujuhakum banget. Nah opat teu geunepanana nu 2 mah tina hadis. Tah jadi banget eta mengerukan tempat-tempatna dosa supaya kakumbah gitu mata dina makna banget nya lamun ku makna bebas kalimat banget itu luas kasebut wajah banget nepi kati batu tukang tembok mah apaleun batu nu aya beungetan urang mah teu apal mana jadi kasebutkeun banget itu anu disebut banget teh hiji perkara nu pangheulana ditempo Aris panggih jeung babatur apakah nempo inung suku nempo banget suka nempo tuur nempo banget gitu matak banget teh suatu nu berharga tepang heulana ditempo itu banget gitu. Imah banget na aya bangetan imah ge tapi irungannya kita lain geus jeung urang eta banget matak diberesihan banget pagsilu ngumbah dikumbah ngaran-ngaran ngumbah ayeuna ya upami dina banget jeung leungeun pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi ngumbah banget jeung leungeun 2 nepi ka siku tah kalimatna kumbah pasirah kalimatna wamsahu ngusap nah leungeun jeung banget mah ngumbah sirah mah ngusap engke suku ngumbah deui itu aya artina beda cara praktekna ngumbah jeung ngusap ngaran-ngaran ngumbah pasti make tanaga berarti matak dikumbah teh loba kokotor loba dosa tina banget naik dosa panon dosa letah komo tah ngobrol itu iya itu ngobrolkan kagonengan batur depan dosa teh batur nu maksiat urang nu disiksa na geura rugi urang teu miga maksiat tapi menang siksa namun dina bulan puasa mah pan ngomongkeun batur teh ge kasebutkeun naon ditolak cenah ganjaranna gitu puasana mah teu batal gitu mantap banget mah kalimat ge ngumbah berarti meraktekeunana ngumbah banget kudu make tanaga dina waktu wudu teh entong asal aya tanaga anu kaluar gitu sabab kalimatna iksil kumbah pagsilu gitu kan iksil kumbah banget anjeun ngaran-ngaran ngumbah pasti aya tanagaan itu beda jeung ngusap masal matak dina praktekna oge dina ngumbah banget praktekna teh kudu aya tanagaan rada nyaan lah tong asal
aya tanaga aya keluar gitu aya bukti tanaga nu keluar jadi ngomah banget teh eta dan eta dina abdas ngomah banget teh nu pangheulana ka tempo ayana ku urang jalma jeung jalma nu pangheulana ka tempo naon mun amprok banget tara nempo tuur tara nempo inung suku banget tuh ka tempo eta nah, makanya anu dipandang ku Allah ka urang naon anu disebut banget ka urang nu dipandang pangheulana ditempo makanya aya dua perkara anu ku Allah pangheulana ditempo aya bahasa aya hadisnya nguningakeun innallaha la yanzuru suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru qulubikum wa a'malikum dua sanyanyana Allah teu waka merhatikeun bentuk tubuh suarikum teu waka diperhatikeun jangkung jeung ponokna eta jelema gede jeung leutikna keula eta mah paneuri wa amwalikum hartana kayak paneuri teu waka diperhatikeun nu paling utama diperhatikeun Gusti dua innama yanzuru qulubikum wa a'malikum pastina Allah merhatikeun teh naon ngautamakeun pandangan anak karena pagawean qulubikum pagawean hate wa amalikum jeung pagawean badan anu diperhatikeun mata nu boga harta itu tong maka diperhatikeun Gusti Allah tapi naon hatena heula jeung prak-prakanana boga harta dipake naon dia harta gitu ngolahkeunan boga banda dipake naon nah eta anu diutamakeun ku Gusti eta mata pikeun bebersih urang dina raraga tazkiyatul anfus tanya ngabersihan batinnya itu hati gitu nu ditempo ku Allah urang udah gundag harta Allah teu waka merhatikeun harta anu paling utama hate urang jeung pagawean urang gitu amal urang eta beunget gitu tak kudu dinyakeun eta teh dua hal eta teh diajarna teh diajar urusan bangsa hate kudu kumaha beberesna diajar urusan bangsa badan kudu kumaha beberesna gitu nah aya ilmuna udah asal-asalan terus kedua fardu wudu teh goslul yadaini asali suari katilu meureun sas kadua asali suari katiluna tina fardu wudu anu genep goslul yadaini eta ngombah leungeun dua kitu ge lamun aya leungeunnan eta nomor kadua tadi ngombah beungeut kitu ge lamun aya beungeut kumaha nu eueuh beungeut teu boga kaera beungeut di hadapan Allah kita teu kaera ku Gusti anu boga kaera ku Gusti pasti abdas nu kadua ngombah leungeun ma'al mirfaqaini sarta sikuna lain nepi ka sikuna lain eta ke sarta ma'a sarta ai sarta teh berarti eujeung berarti sikuna ge kudu kakumah jadi matak dileuwihan ngumah leungeun teh kitu nya jadi dileuwihan siku pepeuteyan nah leuwihan nepi ka dieu ngumah leungeun teh lantaran naon kalimatna ge ma'al mirfaqaini sarta sikuna gitu berarti leungeun jeung sikuna kudu kakumbah ulah nepi kana siku nepi ka dieu Allah ngumah leungeun meni koret gitu kumbah bahasana ge kumbah ngaran-ngaran bahasa ngumbah berarti kudu make tanaga ngumbahna teh kitu teh cai ngocor gitu 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 kudu aya tanaga anu kaluar tong mereka karagok gitu nya gitu tadina ngumbah leungeun lain ngusap beda jeung sirah beungeut lain ngusap beda jeung sirah kungkul ngusap kalimat ngusap mah sirah kungkul gitu anu kalimat ngumbah naon beungeut
leungeun, kaki. Ai ceuli mah da sunat eta mah nya. Ceuli mah tapi mesti digawe ceuli ge. Tadi dina ngumbah leungeun gitu. Ge aya kan syarat-syarat ge aya ya iman nyaregaskeun fardu wudu nya. Gitu cai teh gocok-gocok. Gitu. Jadi cai ngocor. Ulah cai ke dia antep biasa nyurulung cai ka dia ngocor ka dia entong urang dipajukeun ngocor na keran. Paling genah na keran. Gitu. Komo lamun di laut na rakit lalapkeun lelep kosok-kosok teu na. Gitu. Yang penting kakumbah sadayana. Leungeun. Gitu. Leungeun 2. Mentak kalimatna goslu ya daeni ma'al mirfaq. Lamun lain kumaha lamun leungeunna sapotong semet siku. Kumaha we nu aya entong neangan eueuh. Nyarek neangan anu eueuh. Atuh nu aya bae kumbah eta. Sa leungeunna oge kudu sametak tak misalkan ka dia eueuh leungeunna atuh teu kudun bae kada mah eueuh kawajibanna oge. Sabelah we nu aya na hungkul. Atuh sapotong nepi ka pigeulang misalkan teu teu misalkan atuh nu ka dieuna we. Kumbah da eta. Nu aya. Teu kudu susah-susahnya. Make jeung neangan heula nu eueuh sagala. Neangan heula leungeun batur. Gitu. Kumaha cenah lamun ge aya? Kuna teh dina bab cai da dieu mah nya. Aya ya. Urang wudu cai nanti kan kudu cai suci. Temenan cai mustamal, hartina mustamal teh urut mah make. Tah ayeuna ge aya. Wudu ya nya. Nanean cai nu pertama ngumbah naon? Beungeut. Ya nu pokok nu farduna kan nyariatan apa. Ngumbah beungeut. Ya, iya. Ngumbah beungeut. Tadi ieu leungeun dipake nanean cai. Terus nanean di cai. Ieu cai kacampuran cai urut make teh dina dampal leungeun. Tak kudu kumaha lamun kacampuran berarti mustama ya cai saya saeutik. Sok ayeuna eta mah tos beres kumaha beungeut. Beres. Ayeuna rek ngumbah leungeun. Cai ngocor, tanean deui pake ngumbah leungeun. Ieu dina dampal leungeun cai ieu campuran teu. Ieu cai anu ngocor mah pasti suci jeung nyucikeun. Ngan dina leungeun ieu urut ngumbah beungeut dina leungeun da panangan 2 ieu aya caian keneh teu? Pasti aya. Kacampur teh jeung cai nu ngocor. Nah hiji kira-kira mustamal teu? Kayak wudu sadayana kitu. Maka dina patul main mah kudu diniatan ieu teh panyiuk. Diniatan panyiuk sebagai panyiuk mah teu naon. Gitu. Nyiuk cai teh urang niatan ya teh. Usah pasti aya cai. Kecuali meureun cai ngocor bersihan heula cenah ngabuang heula cai urutna terus nanean. Gitu. Kan jarang-jarang kan. Gitu. Begitu rek ngumbah beungeut, beres ngumbah leungeun nanean deui. Gitu. Aya anu dikumah heula, dipiceun heula bisi aya cai urut makena kabuang, tah eta cai teu mustamal bertemu ngahiji berarti mulai keneh ngahiji berarti pacampur. Kewuduna bisa teu sah. Anggo sabtu apal ya entos lewat apal mah teu naon bar. Anggo apal niatan we urang ieu sebagai gitu. Ya dina masalah cai eta. Bagian mustama eta. Ya tadi ngumbah leungeun ya. Matak dina abdas itu kudu bener-bener sah. Jeung henteu salat itu kembali dina abdasna heula. Lantaran naon? Abdas itu merupakan syarat sahna salat. Ya, salat menang naon? Menang wudu. Lamun teu wudu mah teu meunang. Menang wudu cenah. Sabab lamun teu wudu
teu meunang salat. Eta kudu beres nepi ka ieu teh tah. Kumaha nepi ka peupeuteuyan. Teu kumaha cai. Entong cai dibahekeun ka dieu, di kita cenah nyurulung mapai ka dieu caina teh dia. Cai teh urut di dieu bareng ka dieu. Mun saya mah leungeunna digitukeun tah, cai ngucur anyar-anyar dikit teh nya. Usah kurang tah gitu. Entong cai mah di dieu anggar ngan dicurulungkeun mapai sorangan caina. Mun kena cai nu tina keran langsung ka dieu. Caina. Jadi geunah. Tong loba-loba teh mesti kabaloksokan waktu ya. Setengah jam tah. Leuwih saja. Arabiu ari kaopata masyusyain eta ngusap hiji perkara minarosi anu tetep tina sirah. Nah, dina sirah mah henteu ngumbah bahasana teh, tapi ngusap. Modena leungeun ngumbah. Gitu. Nah leungeun nu ngumbah. Makna leungeun itu pan luas, makna leungeun. Nepi ka aya hadis kieu nya man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Gitu. Wadalika adapul iman. Jadi sing sajalma nu ningali pamungkaran gitu. Aya keji, aya mungkar. Aya dina hadis eta mah man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu. Aya anu disebut keji, aya anu disebut mungkar, itu beda. Mun keji dosa sorangan dipewe teu mamawa batur. Gitu. Lamun mungkar mah mamawa umum dosana teh. Itu mungkar. Nah, urang lamun nempo pamungkaran falyughayyirhu mangka kudu ngarobah biadi ku leungeun urang. Maksud leungeun di dieu teh leungeun ieu. Teh urang salah tindak. Leungeun teh kawasaan. Maka lamun tina abdas ngumbah leungeun ngabersihkeun kakawasaan. Gitu. Ngapa bersihkan? Jadi nggak bersih ke kawasan yang dikuasai kurang naon seperti ayeuna naon. Lamun kepala rumah tangga ngabersihkeun dosa-dosa sakeluarga. Lamun jadi RT kudu sanggup ngabersihkeun sa RT. Lamun ayeuna jadi RW sa RW itu ya dosa-dosa eta teh miluan eta teh lamun diantep mah. Eta. Enak punuh sakadus beredan teh kebagian lamun orang teu nyaram gitu. Ayo presidennya ke bawah raek gitu. Lamun di makna luaskeun gitu nya, di makna wah itu di makna umum, makna leungeun di dinya teh gitu kan. Paribasa tangan kanannya banyak cenah. Nya leungeun loba leungeun katuh berarti disebut tangan kanan teh naon teh? Orang kepercaya berarti kepercayaanana. Gitu. Tak itu ngumbah kalimat Aisyah mah sanes, tapi mashus syai'in minarosi. Ngusap hiji perkara minarosi anu tetep tina sirah. Nah, cenah henteu ngumbah kalimat tabet ngusap. Gitu. Ari leungeun jang banget jang suku mangumbah, ari sirah mangusap bahasana teh. Jalaran naon? Sirah itu aya di luhur, dina harti kasaluhureun mah kudu lemah lembut. Gitu nya. Rek ngabersihanana oge kudu lalaunan ngabersihanana teh. Aya kesalahan ya di saluhureun kudu laun ulah abong kana saluhureun itu salah tapi kan juga nambah. Justru kanu kesalahan itu kudu ngabersihanana teh lalaunan. Coba ari ngaran ngusap kumaha? Sensitif. Ayeuna misalkan aris leungeun teh pinuh ku ieu, pinuh ku getah cau. Ngaruruna kumaha? Diruru pasti tarik.
Tapi lamun aya nu luka sensitif launan mah dina pada sensitifna sirah mah kaganggu sirah mah tepak hulueuna nya gitu itu seueur maknana teh wah sirah teh naon gitu dina pada kasaluhureun itu kudu lemah lembut gitu ngomean anu kesalahan teh ulah abong kena saluhureun teh salah kanu salah teh oh tetep walaupun salah keukeuh kudu lalauna sababna bisi dosa urang kasaluhureun gitu kolot etanya kan nah namanya nyaritakeun nyaritain pardo wudu tong lebar-lebar teuing kelepasan sok kesep soal nama dah gitu kumbah sirah sakumaha ngumbah sirah walau ba'da sya'rin jeung sanajan ayana perkara eta buk salembar mata kalimatna lain masyusain lain masyuro si enon masyusarin lain lawan masyusarin mah ngusap bulu ngusap bu iya mah kalimatna ngusap sir erek aya buukan erek gunil kumah iya mah gunil buukan ada lain ngumah buuk pardo wudu kaopat ngumah sirah kan bae bukan kan tempat yang maya sirahan mun eueuh sirahan mah kakara entong di kumah ada diganti kuno hanap sirahna gitu mata kalimat nage ngusap si sirah gitu kumaha ngusap sirahna batasanana sirah nyati luhur ieu merentah ka tukangna tulang-tulang ieu iya mah buk nage panjang rek ngusap buk we di tukang ge gesek menang teu nama kita menang Sabab lain bagian sirah. sabab lain bagian si ngusap buk lamun ngusap buk mah ayeun teh abdas udah buk da ieu sieun ruksak meureun sirang nang nyisirannya abdas teh entong buk nahung matak nu alus nama nepi ka nyerep cai teh karasa tiis maka dina ngumbah sirah etanya lamun dina Fadhul Muin ya diandalkeun ka dieu caian andalkeun ka dieu tapalin pisan tepungkeun ieu ka tukang lamun bukna panjang dikebutkeun di kaharep lamun bukna ponok dikebutkeun di kaharep lamun buk panjang itu ngumbah sirah lah gitu itu ngumbah sirah atau iya kumaha mun di dia ngumbah sirah dan naon lain nasi asa nyerep mah gitu saeutik mantak dina ngumbah sirah teu kudu kabeh sasirahna da kalimatna ge ma'asusain minarosi ngusap hiji perkara nu tetep tina sirah saeutik walau ba'da sya'ratin jeung sanajan buktena ayana siji perkara eta juj hiji buuk aya buukan tapi nasirah keneh lamun buukna di dieu jauh lantaran keluar di dieu dalin ngumabuk masih sirah enak kulitna janengnya itu kudu kaku jadi kudu nyerep karasa tiis sirah teh gitu. Ya kudu nyaan gitu atau dicucuh supaya naon karasa lain naon lah menang lah gitu. Kumaha mun dikitu ngalah lucur dan naon asa ulah ngaganggu we urang dina keur salat macan jadi makruh kan ngaganggu tang ngocorna cai mana keur wudu ulah lebar ku cai lah menjadi koret cai tadi digunakan ya terkecuali bersubhanallah beda dia teman
tak dina ngumbah ngusap sirahnya kudu rapi gitu. Anu ka dieu halus nama kieu teh kabeh. Lamun ponok kebutkeun di kaluhur, lamun panjang saliwat. Kumaha lamun ngusap sirahna ieu tah? Menang teu? Menang. Da bagian sih. Ayeuna aya bulu ka dieu, tah cabang ieu mah anu jadi tadi ceuli lempeng hak jadi ieu. Tah ieu mah kasebutna ge banget bulu ieu teh kudu ka kumaha matak lamun awewe panjang buhukna ieu aya ditilepkeun ka tukang kade bisa teu ka kumaha. Nabras teh dikitukeun heula bukna teh tah kumaha teu ka kumaha ieu teu sah tah kuduna. Lantaran cabang bulu ieu kasebutkeun anggota beungeut. Lamun saluhureunana kasebutkeun si sirah. Apa kan ari ngaji mah nya? Terus dorog-dogkeun euy. Nomor sabaraha ayeuna? Nomor 4 tos. Nomor 5. Al-khamisu ari kalimana tinu genep goslu rijlaini eta ngumbah. Tuh ngumbah deui wae ya. Ngumbah suku dua. Ma'al ka'baini sarta memuncangan. Berarti disebutkan sarta memuncangan berarti jeung memuncanganana. Eta. Jeung memuncanganana. Mantak tadi anu kasebutkeun ngumbah nu mana? Beungeut, leungeun, suku. Ai sirah mah kasebut musab. Naon sababna eta ngumbah? Berat dosa-dosana cenah kitu teh. Suku malengkahna kan? Leungeun beungeut eta. Nah, eta berat. Sukunya, tak kalimatnya ngumbah. Mantak tina ngumbah sukunya, tina kade dina sela-sela ieu tah. Lamun rek ngumbah suku katuhu tewak bitisna katanya cepeng itu tah atau hanapna iya mah tewak hanapna naon ieu teh tah memuncangan gitu tah itu dampalna ka dieu keun tak korowekeun ku leungeun ku ieu ku cingir salah-salah bisa hese malah dikitukeun anu penting membuka cayan gitu nya gitu. Tanda pika tengah-tengah bitis sabab kalimat ge sarta memuncangan. Jadi ulah batas memuncangan teh nepi ka memuncangan kalimatna. Ulah walaupun anu jadi kawajibanna mah batasna memuncangan gitu nya ngan ngajaga bisi teu lantis, bisi teu rata, matak mending dileuwihan gitu. Ngumbah suku. Kumaha lamun aya masukuna ge masakan nepi ka tuur? Nah, teu kudu dikumaha eueuh kawajibanna ge nu aya we. Ya nu katuhur nepi ka tuur, nu kenca mah aya nya nu kenca we tam. Katanya. Entak kudu nyaan gitu. Sela-selana kade kudu ka kumbah nepi kana bitis. Ngumbah suku teh. Jadi dina non kita dikocorkeun eta cai teh. Ya. Mata geunaheun aya nama aya kokocoran nya. Lamun di ieu mah geunaheun pisan mah model di wahangan di ieu. Di laut lep kocok eta dah. Teruskeun lah. Nomor sabaraha? Bari genep. Sadesu ari kagenepna tartib eta tartib bil alihi cenah ningenan. Tartib dina migawena eta wudu anu genep teh eta.
Maka orang dina non disebut tartib mungkin aya disebut tartib deh. Disebut tartib teh nyata nyusun. Timimiti kahiji kadua katilu kaopat nepi ka beres nyusun gitu. Aing mah ka kamu ngobaleungeun ka kamu eta sunatnya ngesrek caikan airung sunat ngubah ceuli sunat. Kumaha cenah sok anu ngusapunuk? Tah eta ngusapunuk menurutkeun Syekh Abdul Aziz Al-Malebarena karena kita batul minta ya pasunatan ngubah punuk kita mah ngalap ti isem si panas punuk per kapoe. Aya gitu. Ya tarik. Ai tartib mah nyaeta nyusun. Gitu. Wallahu alam bisawab. Bisa nu ditaroskeun? Iya dina perkara anu ngusap sirah anu misalnya kekanyahoan gitu aya dicak-cak dina sirah teh. Dina dicak-cak. Eta kanyawan mah teh. Tapi itu kudu gorengan. Ya eta kanyawan. Eta kanyawan bukan nyawan mah kumbah be. kumbah berarti nya. Kanyawan. Eta kanyawan udah tak apa ngaranna teh. Amun ieu sebelumna teh kanyahoan aya dicak-cak di. Atuh kumbah be eta lek salat mah bisa najis. Eta. Lamun urang rek salat dincak ti kotok wudu deui atuh antong. Wudu. Hah? Nah make wudu. Ayo, make wudu. Najis. Batal teh wuduna nencak ti kotok. Aya da batalna wudu nencak ti kotok. Nah, kumbah be teh kudu wudu deui mun rek salat kumbah. Antara naon da henteu ngabatalkeun kana wudu.